Mau ce naik ce? Turunnya pangasin kelilingnya emangnya. Goblok teh emang si Ahong. Emang. Aduh, Gusti, ampun. Pasti kitu yang hidup intinya. Laki mah tara balik. Sekalinya balik meni merah di utara, ada lakian meni arek modaran. Meni geus gede beuteung ieu, aduh. Mana geus bulana, ieu teh aduh, geus arek kawar si jabang bayi. Kemana atuh salaki euy? Gusti, kikiting hidup teh. Tapi si celana suganya pada baturana. Sugana nya heuman. Heulah. Mending jangan bae daripada terbalik-balik salaki euy. Mana salaki euy nya? Duh, hese di tanganana. Salaki teh. Aduh. Asih aja dia geningan. Tadi mau meuh. Goblok banget batu teh aja harus jalan atuh. Cin oge tadi tutup. Coba ya nanyakeun ka Mang Asep sugan aya. Duh, beunang nyeri beuteung. Assalamualaikum, Mang Asep. Assalamualaikum. Aya teh nya jelema nanya. Aya teh nya di imah. Assalamualaikum Mang Asep. Assalamualaikum. Aya teh nya Mang. Waalaikumsalam. Ce, aya naon? Iya Mang, nyaho salaki euing teh nya. Saha si Ahong? Heeh, saha deui. Eueuh deui atuh salaki euing ada Mang Ahong doang. Kamari mah euing nyeuleut teh Di mana Mang? di sawah, di tengah sawah. Tengah sawah. Mun. Mana tara balik salaki. Kalau udah kamu bau buset teh. Buset, Amang. Ulah ngasih ka gigi wae atuh. Mang panganterkeun atuh Mang. Aduh kumaha nya. Uing mah geus gede beuteung ieu atuh. Nu karunya teuing eta. Heeh, boga salaki teh teh hideng banget. Eta ngalahirkeun naon kenanya nya? Teuing Mang paling ge kitu we batu. Ayo, Ada nyokot motor lah yuk. ayo. Aduh. Mau ce naik ce? Turunnya pangasin kelilingnya emangnya. Goblok teh emang si Ahong. Emang. Tinggal. Buru naik. Lawan harus ya. Kau teh geus naik. Pohon, aku sepi. Heeh atuh Mang. Ayo, ayo. Di mana Mang? Tuh. Lawan atuh Mang. Ye, ce biasana si Ahong teh di dieu tah. Ye. Oh. Kamana ce minul. Buset. Malah SDD nya eta.
jelema. Asep tulungan weh. Tulungan Mang. Malah es di dinya. Tahan HS dilagak aing aduh. Buta urang. Mut aing karunya tak keluar itu di dieu. Aing mah Mang Asep. Yuh. Aing mah ngoceh wae. Malah es di dinya. Aunan. Wah, parosing di imah inga. Awe combrang malulu. Boga pamajikan dua teh penuh balik pisan. Nu ngora galakna minta ampun. Nu kolot ogoana minta ampun. Modar-modar acan juga nu kolot mah. Teuing lah. Molor aing mendingan gini ieu ah. Yuk. Ayo deh tuh. Gimana Mang? Amur. Ayo tah. Si Aa malah di dieu geuningan. A. Hei. Kudu dicium heula ieu mah ya. Hei. Aduh. Mana teh tara balik? Jeung saha ka dieu? Tuh jeung Mang Asep. Si ngomong bodok-bodok ka dieu. Oh, aing mah karunya anterkeun ka dieu ge. Aa teh mah balik kitunya ieu mah geus beuteung segede goblok kieu. Teuing aing mah nu kieu dibabanjot ka dieu sia mah. Balik Aa, balik. Balik ka mana? Ka imah atuh. Balik atuh hong. Karunya apa ka pamajikan eta sia? Beuteung geus gede kitu sia mah. Ampun aing ah. Mana ini kos kitu kieu eta. Galak banget cai. Baliknya. Si galak-galan. Ari itu ah. Balik ayu. Aing mah ngerakeun banget aing mah. Balik Atuh aing mah. Balik mau sia. Balik puncit sia. Cuma tuh udah di parabkeun ka buto ijo mal. Daekeun lepehkeun deui. Buset, gregetun banget aing. ulah Aa. Aduh, jeung tai. Cuma tuh udah di parabkeun ka buto ijo mal beukieun tuh udah lepehkeun. Sep. Sep, bawa balik ya. Pusing aing. Pamajikan sia itu bawa balik ka aing. Sia ada seruana.